Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuring di dia arek memacakeun pantun carita Sunda yang berjudul Bima Wayang. Tiga. Bima Wayang. Bima Wayang nyaeta raja di Pakuan Barat. Dina hiji poem manehna boga trek pilit ka negara pasir batang lembur girang pikeun ngawin Ratu Manik nanding leuwih. Adina Raden Lambangsari, raja negara pasir batang lembur girang. Adina Bima Wayang nyi bunga larang mimitina teu satuju. Lantaran haliwang Bima Wayang bakal dikaniaya di negara Batur. Tapi kusabab niat Bima Wayang teu bisa dihalangan, akhirna Bima Wayang didinan indin. Bima Wayang niang ka negara pasir batang lembur girang diiringkeun ku tilu lurahna nyaeta Mama Lurah, Kuda Pangemban, jeung Dark Nyawang. Saparantos dugi ka negara pasir batang lembur girang, Bima Wayang ditampi ku Ratu Manik nanding leuwih, teras ditaroskeun perkawis maksud sareng tujuan sumpingna. Go. Bima Wayang nepikeun pamaksudna anu katampi kalayan kubura ku Ratu Manik nanding leuwih, tapi hanjaktalna nikahna teu tiasa dilaksanakeun sabab lanceukna Ratu Manik nanding leuwih anu namina Raden Lambang sari nuju tapa di tutugan Gunung Tang Simajunjang. Ratu Manik miwarang Bima Wayang ngadaguan ti tapel wates nepi ka Raden Lambang sari remse tapa. Ratu Manik nanding leuwih janji yang unggal poe garis datang ke eta tempat mawa kedaharan. Dina hiji mangsa Ratu Manik nanding leuwih keur mandi kabawa ku banjir. Pikeun emban lumpat ka tempat Bima Wayang. Ngabejaan yang Ratu Manik nanding leuwih geus kabawa ku caah. Bima Wayang nuturkeun aliran walungan neangan Ratu Manik nanding leuwih. Anjeunna teuleum kasabab jerona sabot tepi ka jero situ emas. Manehna bisa ningali cahaya datang di jero leuwih handap. Tuluy Bima Wayang teuleum ka jero situ emas. Manggi layon Ratu Manik nanding leuwih di jero lobang. Tuluy nyokot layon tuluy bisa menghidup deui. Bebarengan indit katutugna Gunung Puntang Simanjunjang yang hareup ka Raden Lambangsari. Ratu Manik nanding leuwih dipasrahkeun ka Raden Lambangsari ku Bima Wayang saenggeus dicaritakeun pangalamanna kabawa banjir. Sadayana kalebet pupu Bima Wayang teras cicing sareng milu tepa sareng Raden Lambangsari di suku Gunung Puntang Simanjunjang. Prabu Sakti Kusuma, raja negara Jajar Wayang, keur susah sabab nagarana diperangan ku Raden Paksi Bumi, raja negara Majapahit. Kadengeana di suku Gunung Puntang Simanjunjang aya jalma tapa. Manehna nulis surat kanu keur tepa tapa. Eusina menta tulung kanu keur tapa sungkan matuan ngusir musuh ti nagarana. Pamenta dikabulkeun ku Raden Langensari jeung Bima Wayang. Manehna bebarengan hulu balang indit ka negara Jajar Wayang. Di Tukapendak Prabu Sakti Kusuma keur kawalahan ngalawan Raden Paksi Bumi. Bima Wayang maju ka pamendang perang ngalawan Raden Paksi Bumi. Dina perang ieu Raden Paksi Bumi kayalegkeun. Sanggeus nulungan Prabu Sakti Kusuma, Raden Lambangsari jeung Bima Wayang balik deui ka nagara Pasir Batang, Lembur Girang jeung Hulu Balangna. Ngayakeun pesta Maria, ngawinkeun Bima Wayang ka Ratu Manik nanding leuwih. Akhirna Bima Wayang jadi raja di Pasir Batang Bagja Lembur. Anjeun
teu balik deui ka nagarana Pakuan Kulon.